dimana wujud geus katingker ku hawa nafsu kitu jadina Sumuhun. bakal ngorbankeun anu lian pangaruh jurig anu nyiliwuri setan sumar mah kelong anu newo-newo Deh, leres. gagah anjeun tapi moal aya nu leuwih gagah lintang ti kaula anu geus aya SK Deh. ti pangeran yen moal pati-pati ngayakeun jin jeung manusia kajaba pikeun ngabdi ka anjeunna Walah. dina jero pengabdian tangtuna oge ngaliwatan hese capek susah payah Leres. cinekna naon rupaha perjuangan moal bisa ngawujud tanpa pengorbanan ma bener anjeun teh geuning istri nu sajati Sumuhun. kasih cepot kasih dawala teh anak sampeuran lain anak tegas tapi kanyaah anjeun luar biasa dibabawa ku bapa sangsara ridho jeung ikhlas teu ngarasula anjeun bari anjeun teh anak raja Sumuhun ulan. Istri soleh. waras tu makaning jati-jati tu makaning waras waluya kalayan izin pangeran ridho pangeran kodrat irodat pangeran pitulung pangeran cager aja tobat teuing teuing Arjuna nepi ka kitu-kitu najang anaki astraji ngadawala anak majang eueuh dunya kinasihan mak teh nyaah ka mararaneh teh jangnya ge ka anak sampeuran mak dek balik ka nagara mak dek minta tulung kumaha carana pikeun mulasara mararaneh Allah tenan wa istri. bapa maneh geus dibawa rek dicacag jang kudu kasaha mak kudu kasaha minta tulung sampurasun Aya saha wa istri. Satria ulah sah kasampean ngaran kaula leres Dewa Nur Cahya Walah. Eta. Dewa Nur Cahya urang mana cing saeutik gede na anjeun teh kapepene kudu jadi salaki saeutik gede na beureun anjeun teh aya nyerep ilmu Walah. tinu jadi salaki paningali batin anjeun geura gunakeun saha cing ieu kaula Sira tobroskeun paningal teu wa. hijabna eueuh-eueuhkeun cenah muka sapa hartina cenah tobros paningali anjeun ka kaula saha kaula nu sabenerna Cing. Dewi Siti Ragen wa tekuantos istri nu sajati saeutik gedena parantos nampi ilmu panemu jampe pamake ti caroge eces jentre pertela ngemang bolet yen ieu teh salaki nu sajati Yata Semar Badranaya tobat Dah. tia aki-aki tebat ngaheureyan ka kaula nanaonan ya teh ih Pak. Pakai cibit retik sekarang. anak korban deh kumaha tenang di dia diuk mah nanaonan ieu teh aki-aki teh geus heureuy teh kaluwihan teuing Ngareurewas. ngorbankeun jadi anak tenang kapan urang teh eueuh deui pamuntangan angin kana kodrat irodatna Gusti nu kagungan urang sadaya kana Rahman Rahimna Sumuhun. can waktu nak maneh balik cepot Dah. Eta. bisa so teh nyawa na abus deui lamun utuh deui ieu wujudna Beres. he daging geura patepung di jeung daging kulit patepung di jeung kulit getih patepung di jeung getih urat patepung di jeung urat waras tu maneh jati-jati tu makaning waras kalayan izin anjeunna cager maneh Alhamdulillah eta ngulisik deui. aduh
tobat deui nuhun nuhun panutan calik eta we kulang nanging kumaha itu wujud salira dicacakeun bae da itu mah kurung panu penting mah eusina leres Uy. Ai aka geus hirup. Geus. Ari silaing paeh keneh. Aya nu paeh nyonya jangkrik. Monya nu paeh nawar. nu paeh hayang bawang aja Udang aja. Udang ja. Lah, mak. Terus budak udah. Mak, ya, sahaya tanya ku maneh. Eta mak buka rerendengan gitu. seperti Jeung lain muhrim. nya seperti nu geget Lah, naon? Tinggali emak dulu. Emak rerendengan jeung bolon. hayang gabrondong Mak, dawala, kamana bapak? Bapak maneh dibawa ku Arjuna rek dicacak jang? Astagfirullahaladzim. Kamana ini teh Arjuna teh? Ke apa jang nu jelas merek dicacak? Cenah keur syarat neangan ilmu. Kayak ari ieu saha ieu? Tanya ku maneh. Saha Sling? Wilujeng tepang ngaran kaula Dewa Nur Cahya. Urang mana? Kaula jauh. Tapi jeung maneh teh salemur tadina. Ti alam eueuh jadi aya tina aya bakal eueuh deui sarua sajajar jeung kaula. Ma, cepot tuduhkeun mah ka mana lompatna Arjuna ku abdi rek dibeurik. Ku abdi dek di Pulasara nya ge parantos jadi wujudna. Da puguh bapa abdi hade goreng oge. Aya wajar meureun anak musyafuna Pulasara kana jadi bapa. nya Perlu wujudna Ngan ieu abdi teh kaget nah mah bet rerendengan kieu muni jeung budak ngora. jika saya kesedih. Muni kawas nu teu aya kasedih bapa abdi maot teh. nya bawa Tertawa di atas penderitaan orang lain. betul Saha ieu mah? Ieu teh bapa maneh salaki emak jang. Caroge emak bener. Aya abdi paeh teh geus lila ieu teh. Seberapa tahun? Cikene. Oh jadi bapak mau teh maju nikah deui we. Pak, mak numutkeun ti Pak Uyud Buser. penelitian Kronologis mode kieu teh mah bakal terlibat ye. Bakal loba pertanyaan mah di pihak polisi. Sabab Purkuntu karitunggul lar gagak karitunggak leungit bangsat aya paling. Boa-boa itu aya pembunuhan berencana. Di skenario ari kieu jadi nama Ayeuna Semar cepot dawala di paehan mak kawin deui. Aya permainan mak jeung juragan Arjuna ieu. Ada main juga apa? Ieu kacurigaan teh bakal timbul ieu gede ieu. termasuk perselingkuhan ya mah Sabenerna bakat tingkunya ka maneh. Nya ka abdi mah lain kitu atuh. Kumaha kronologisina pangnanya? Mak teh jejeritan minta tulung salaki mati anak korban.
nepi ka peuyeut mah teh jang Ayeuna penting ieu kata. lajeng kuping pula kurunyung teh ieu lalaki kasep lain ku kasepna mah teh kapelet teh jang ieu teh maksa bogoheun ka emak ngan kumaha teh kieu cekeng lamun anjeun nulungan ka kaula mangga Ridho. kaula daek jadi salaki asa pangyageurkeun anak nyaeta maneh asta jingajeng dawala kitu mah teh kaleuwihan maneh teh dicageurkeun teh ku ieu syariatna jadi mak teh mung jalir janji da bapa maneh geus maot moal aya nu tanggung jawab da kawin mah acan mah teh jang Tuh kan me perjanjian unggul. nya atuh wilujeng ngae kitu mah abdi rek nyingkah ti dieu ma wilujeng sasonoan sareng budak ngora pada bulan madu penting abdi bade mios ti dieu Moal nyareknya. moal nyarek eta mah dahak mak parantos jadi janda ieu dan abdi geus kaula we aku bapa saterusna ya moal Semar teh buruk-buruk papan jati hade goreng oge bapak kuring benar anu ngurus ti leutik nepi ka sagede kieu teh Semar najan aya keur ganti nak moal acara jeung manehna Batsin. eta anu nyaah ka abdi ti leutik kaula dek neruskeun ka nyaah urusan di dinya ngan kuring moal betah di dieu bisi bosen anjeun kacicingan kuring ma moal jang moal bosen wah urang ini era kamu kesana pun ragap kan nyeri-nyeri hate aya di dieu nu jelas ieu teh bapak maneh asli ya kapan bapak kuring merek dicacag itu mah kurunganana tapi ieu mah eusina Ah, coba goreng dua di bawah tong. wah curiga teh emak meuni geugeut kitu Buat lengket emas. nya bapak urang pasti ya sia mereka leumpeuh Yuni sia teh pengaruhan yo percaya we leumpeuh Yuni sia teh dumeh itu jelema beunghar sabab Semar sempengangkeun-ngangkeun mar menyemarakan datna alam nyaksi kana hade jeung gorengna alam benar Semar iku dudu wong samanea terusing madu trahing kusuma titising andana wirih trahing dewa kamanusan tidak percaya no way I don't believe you kan bae teu percaya ka kuring mah Bapak punyungan abdi semaheun abdi wah doraka sia ma panginten atuh dah nuhun maneh geus waspada dawala Kehalangan ku iganya kan. teu kahalangan ku iga maneh geus tobros nuhun jang Bapak nuhun dawala anaking maneh oge nuhun Bapak oge ka maneh nepi ka tega ngorbankeun jiwa ku nyaah-nyaahna ka Bapak tapi ka nyaah jeung ka deudeuh dibalikeun deui ku Bapak ayeuna bisa riung mung pulung deui ya sia kapangaruhan teh Putar lidah. karek sakitu geus ka doktrin Tidak akan gitulah. dewek mah tidak akan tidak akan percaya Benar Kang lah. amuan sampingna Kan buka ciri. Bapak urang mah boga ciri nu mandiri benar punten bade namun sinjang sok Astagfirullahaladzim Makan Bapak permainan bapaknya gila. ma hapunten ma nepi ka nuding goreng abdi wajar jang Udon ya kan. teu nyaho mah wajar
luar biasa itu wujud kumaha Bapak kurang tenggelan Arjuna ku abdi ulah lamun maneh mawa dendam cilaka mun init ka medan perang init ulah dibarengan ku dengki lumampah ulah dibarengan ku dendam lumaku ulah dibarengan ku ujug eta hartina gugur memeh tempur cilaka kabongohan bangsa urang ieu raja urang dek diculik ya kumaha nyalametkeunana hayu anu rek nyurikna urang tewak Bapak uninga ti saha dina sajeroning gering Bapak lain sagering-geringna monitor tapi keur mikir kumaha cara jeung katang tuanana supaya raja urang salamet nagara salamet musuh bisa kausir Gitu anyar celangan ya nama. nya dalin sagering-geringna cek aing oge percayalah ke bapak paingan eta pisang diwawal-wawal tadi terima ya da pisang na make ti kotok Di pangguburkeun ku akang bea. teke lagi si horeng Bapak teh bisa init beri cicing lumampah henteu ngalengkah nya kapal tilelep ka langit kuya paeh ka tiisan pireu mata katorekan nu pendek cicing dilebak sirahna mapakan mega ngalayange meureun budak leutik bisa ngapung gitu eta monitor maka leuwih atuh leuwih ti internet kitu mah Bapak aing wah oh sakitu jak moal cukup Pak itu teh sanagara pilawaneun urang teh gitu keamanan di urang kumaha cicingeun tenang ayeuna urang bejaan sakalian moal cukup urang teh kudu loba batur hayang maneh loba batur kan tenan mak kaulah nun nah cai mah gerata tahar gitu maksudna bakal datang semah ka dieu nah cai mangga kaulah nun lah naon kapiting itu kulub da boga kapiting we di saha bo rajungan non je di mana anu dibeli ku si gareng teh geuning eta mah cocokan tina karet anu di bedo eta teh anu di bedo ku bola geuning baju ngan lihat paingan dicoo ku aing teh nyapit lain ku mati ketingalianan saya teh bade naon Bapak teh urang nyalukan dulur Bapak pindah ka dieu pindah ka dieu naonana bidiuk na pindah ka dieu pindah ada geus montok lah pindah ka dieu lah pindah lah maksudna gerak pindah lajeng ieu Dewa Nur Cahya meremkeun socana rap sidakep sinuku tunggal mati ini babahanan catur dria catur araning opat dria araning angen-angen sir budi cita lan rasa iya iki nyaeta ngagupai ngagunakeun ilmu panggupai rasa nyalukan dulurna anu parantos dicacak jadi opat ku Arjuna wallah iya inggih anu digemol ku Arjuna leungit tina gemolanana cing belelesat datangna katumaritis mawa cahaya opat warnana beureum koneng bodas hideung beres putih kuning abang ireng barang ngagejlik kaburuan nyaeta jaradi jelema tingali pot aya cahaya naon itu loh kutumiri itu miri nutuk leuwih teh nah kutumiri teh beda koneng bodas hideung beureum Nu biruan temannya. Pak ka dieu majuna nah jaradi jelema dieu Nah satu geuningnya sing baru wah StarTech teh teh nya incun ini anu teh
Wilujeng Sumping, yap. Sampurasun, Rampes. Astagfirullahaladzim, eta teh dewa, Pak. Tanyakeun ku maneh engke. Aya keajaiban gitu. Wilujeng tepang deui. Sanajan urang papisah, tapi tetep urang hijikeun deui dina tujuan anu tangtu. Urang ngamuara deui dina hiji rasa, sahak jeung sakawajiban. Laras mangga calik-calik. Aduh, cepot. Dawala abdi nuhun maneh geuning hirup keneh. Saha ieu teh? Kula Bapak maneh. Bapak abdi. Maing teh lieur ieu teh. Wilujeng tepang deui anjeun salaku pancerna. Aduh, anak king. Astra jingga dawala geuning hirup keneh maneh nuhun. Nuhun maneh salamet. Saha ieu teh? Kaula Bapak maneh. Lieur. Wilujeng tepang deui mangga linggih. Aduh, nuhun salamet maneh. Bapak abdinya. Geuning nyaho apa we kene tadi. Wilujeng tepang deui linggih. Cepot. Salamet maneh jan dawala. Salamet mangga linggih. Bapak abdi deui nya. Bener. Alah. Ya, Kang, ulah ngajago ka aing loba bapana aing jadi. wah, ayeuna mah. Pak, ya. Loba nu ngabelana. Ieu teh Bapak abdi kabeh. Ari salira sarua. Nya ieu teh sadayana ieu teh salaki emak. Nya anyir. Kuatan emak kulimaan dulu. Boga teh jamuna we. Bapak punyungan abdi, semaheun abdi, dama-damaeun abdi, geuning ilmu mandi Bapak ayana, deket-deket anak talus. Bener, mata gerak korehan. Anu sok didongengkeun ku Bapak ilmu papat kalima pancer teh geuning ieu buktina. Batur menganukur ngomong, Bapak mah bisa ngabuktikeun, bisa nganyatakeun. Buru-buru Pak geura wiridkeun ilmu model kieu. Diuk. Bapak. Nya anu didongengkeun ka pungkur. Ngaon kan? Cing. Bapak ngadongengkeun ilmu papat kalima mun ngahaji mun kawasa di jalan. Papat kali pancer lain bunga haji dari dukun Islam. Dari langkah Beakamana ingis dumere pangga tungna abdi temping melanteh kirasana melanteh hati bukan hati kirasana. Nyetiri masing cariepcing Dunungan masing emut perang putih Ayah, bayuyut pusat. Ngadek kejojonan teuing Salih
kedah jadi pantrang mun teu gaduh pamadekan leungiteun ka manusia leungiteun ka serepitna dura pangrina nu tatu matak tugeuna Cacam marica tekau rek kumanina teu weleh menang musibah teu weleh menang musibah Payus mun siri elingan pantes mun siri tulungan tandaning sili ajenan du masyarakat manusaan Nur cahya sesekar ningwang cahaya papat warnane putih kuning abang ireng putih kuning abang ireng luar biasa ngimpi aing teh lain itu dewala aya keajaiban kieu kan kieu babarengan jeung Semar teh teu rugi babarengan ilmu laduni teh ieu meureun eta teh ieu anu dicaritakeun ku Sireng ilmu 4 kali 5 genep 7 8 ciwit lain korehan mah ilmu kolot teh ilmu 4 kali 5 RW 3 papat kali pacar gitu lain jauh-jauh ke KRW 3 itu Nuhun wilujeng sumping dulur kaula anu 4 memang kaula salaku pancerna ngahaturanan linggih tetep urang teh kudu diayakeun musyawarah anu mupakat kudu kumaha carana. Oh saya nanging kaula ngawakilan anu 3 lamun geus nyareat kieu kapan aya dat sifat asma af'al dat hartina wujud sifat hartina rupa asma ngaran asma af'al pagawean kaula bade nyangakeun ka sarila salaku pancer mangga asma jeung af'al kaula geura lantik ayeuna doh eta wow si horeng raja teh hate oh nyanya ka meureun jadi jelema daek cocorokot kumaha hate jurungkeun ku hate dijurungkeun ku hate bener oh montok jeung begang oge kumaha hate eta nu ngajongklokeun teh hate kan hate kusut nu jol begang wujud dek gerelut kumaha hate segala rupa ge kumaha teh oh cing jadi guru amin jadi ilmu
wujudna kitu datna sifatna kieu geus aya parantos kantun asma jeung kaula pingaraneun anjeun gumantung kana warna pingaraneun anjeun teh Sang Hyang Nur Banyu waduh dupi kaula Nur Bayu Nur Geni Nur Bumi dupi apa pagawean anjeun wayahna pangnewakeun Arjuna Geramanian di pancuran Talaga Arum hatena supaya tibalik deui kana kamanusiaan sabab eta teh katenung ku jurig alah nya anu jurig jeung geuning sakti kumawasa tapi moal leuwih mulya tibatan manusia ayeuna Bapa tingali nu kumaha nu mulya teh anu bisa ngagunakeun akal pikiran budi pamilih rasa jeung perasaanana luar biasa idola eta ulah Bapa kaula teh nyalametkeun Arjuna supaya hatena tibalik deui sangeusna Arjuna sadar tuluy ulah waka kapusir daya amarta langsung ka nagara awa langit engke sarerea tepung di ditu dupi Arjuna bawa ka itu da geus sadar tangke tuduh jalan teh Arjuna nu bakal mere jalan pikeun ngajugjug negara awa langit dupi kaula Nur Bayu jeung Nur Geni wayahna pangnulungankeun Bima karunya Bima ayeuna dina ema salametkeun sangeusna di mandian langsung bawa ka awa langit di ditu kumpul siap itu cenah nongton di ditu jadi nu payun Nur Banyu Nur Bayu Nur Geni Nur Bumi aya abdi Nur Ulung nurulungan rinit alah sia nurus tunyung pantes dupi kaula Nur Bumi anjeun wayahna tepungan Kresna gara buru-buru datang kitu bilu ngarengsekeun ieu kejadian sabab lamun diantep duk ruksak ieu dunya sifat-sifat Yahudi anu ngansik dia tah mangkeluh siap ayo sabab Kresna teh pengaman dunya cing aya gawe gitu oh gaji we kitu gawe teu gawe henteu hayang busung nya siap banget ayeuna kaula bade mios pot dek milu ka bapa nu mana maneh cing bingung ge bayu aing dia cing pengilu ka mana Kang pilih hiji di antara anu 5 ieu saha anu panggede duit panggedena duit anu rencem Kang nu rencem meneh abdi mah rek milu teh kan nu rencem ngara teu susah kuring mah kumat tugas di pancer we geus milu jeung kaula saya mari lu kabeh anjeun supaya ulah aya gangguan di jalan hayu dit mangga salametkeun Arjuna sangka teuing Bapak aing benar Kang ta eta boga Bapak mak ngahep-hep we luar biasa itu Pak kejadian teh kumaha sangkan abdi bisa nepi ka kieu salat eta salat patri daya deui Kang
Akang bisa sholat. Terus apa? Sabab mungkin di mana maneh geus paeh bakal aya patakona nu pangheulana ditanya teh ngeunaan salatna. Sholat Geuning. teh jakat. Ai maneh tara-tara teuing atuh. Lain bener kedua teh jakat. Terus siap eueuh buruhna. Si eta mah. Oke, gua buru bener. Naon? Heuh kudu kaharti heula. Awaludini ma'rifatullahi ta'ala. Awal-awalna manusia rek ibadah ka Allah kudu apal heula kanu diibadahanana. Nah, itu kitu teh mah heueuh. Abdi teh kudu apal heula ka mana arah tujuan salat. Aya janji dekul mah eta mah teu turut muning. Muning teh apa di bawa ku bangsat ge ngiclik we. Apa? Dawala abdi buktikeun dongengkeun ku maneh. Sok supaya kahartieun. Ai salat teh tugasna aqimus shalah, adegkeun salat. Lain laksanakeun tapi adegkeun. Maksudna di mana geus diadegkeun nu jauh bakal dideketkeun. Nu hese digampangkeun. Contona batur mah geus ngadeg-ngadegkeun tower. Adegkeun tower di mana geus diadegkeun tower aka ti dieu ngomong ka Jakarta teu kudu init mawa mobil cukup ku halau Halauna telepon. anjir cacak syariat teh Nyai cager di Jakarta Nyai ceuk urang Jakarta cager mah teu jam-jaman kan Ulu. Jadi hartina nu jauh dideketkeun nu hese digampangkeun. Bener dawala. Tapi kunaon atuh? Naon? Dewek mah salat dikeureueuh tapi sangsara jeung doa teu dijabah wae. Boa eueuh pulsaan. Boa meureun tara jakat. Anjir. Pulsa teh jakat. Tara sodako, tara nyieun kahadean ka batur. Tara nulungan. Kumaha lamun dewek daek sodako, daek jakat tapi teu nyambung keneh. Boa teu dicas. Boa tara silaturahim jeung baraya, jeung kiai, jeung ajengan. Jeung alam. Allah. Kumaha dewek ayeuna dicas nanyakeun ka ajengan kadeukeutan kiai beureun jeung daek amah tapi teu nyambung keneh boa HP-na digadekeun. Jawa paling suwe dijual. Rumasa henteu anjeun salat teh digadekeun kana pangabutuh. Anjir, eta nu leuwih berat mah. Boa anjeun salat teh lain karena Allah, karena aya kahayang. Ditukeurkeun jeung pangabutuh digadekeun kana urusan dunya. Mana kewajiban anjeun salaku manusia? Pengabdian anjeun. Iya kana budu wa iya kana stain. Anjir. Puasa dikeureueuh. Tapi eueuh hasilna. Nya, nah eleh ku hileud. Ai puasa dina bulan naon? Ramadan. Ai hartina Ramadan pembakaran. Ai dibakar panas tiis, panas. Apa hileud? Apa? Hileud panas. Akibat teu barang hakan ngabuleun maneh. Bayangkeun hileud mun mikir tina tangkal itu tangkalna aya di Brebes manehna hayang ka Jakarta. Atau hayang ka Cirebon mungkin teu henteu tapi manehna tapa puasa akibat tina puasa panas awakna jangan jadi kukupu bisa ka Cirebon ini tiber nu hese digampangkeun naha ai hileud aya hasilna puasana ai sia naon puasa teh kalah parasea
Nahan lapar wungkul. Jakat kalau beki pedit sia teh. Beda masjid geus parang-herang. Siri omongkeun. Allahu nya euy. Orai puasa manehna akibat tina puasa awakna panas megar ngora deui. Hayam puasa di mana nyileunglem teu dahar teu nginum akibat tina puasa awakna panas nepi ka bisa megarkeun anakna aya gunana eta hayam. Nah eleh ku hayam ai sia ladang puasa naon? Cing. Jauh doang. Jauh. Eta. Aing ladang puasa teh eta we THR. Nu dipelongna di THR. Wah, digadekeun kana urusan dunya. Paingan teh dijabah. Eta geuning panyakitna. Tu sangka sia da wala. Ah, pinter. Ah gitu Pak. Syukur. Sok ayeuna mah urang gawe we. Salametkeun nagara, salametkeun pamimpin urang. Nyaeta Gusti Yudhistira anu peuting kerek diculik. Urang init gawe we nya Pak. Heuh. Bra, urang ngampih-ngampihkeun ulah hayam. Sok atuh ampikeun. Itu bueuk nanti kencarkeun karunya tong dikerem wae. Cileuk. Alu resep deh kana bueuk teh. Nah, make resep kan. Asa nempo potongan. Asan potongan di Cidahu. Bebeja heula ka ma. Hayu. Kenawa. Sok gerak culik raja kaula. Tapi saacana nyulik bakal dipegat ku kaula. Awas. Mah, kaula nun. Bapak dek berjuang heula mah. Wilujeng Kakang Semar.